kurang jalu dengan pasieuna kabung bulangan pisan Neng Dewi jalu sabar ringung jalu gerah pakai di kieu ieu jalu euy jalu kumaha nasib urang teh ke kabung bulangan kieu Neng Dewi mane mah genah jalu bicarkeun mane mah coba ikang coba urang kumaha ya jalu nasib urang kabung bulangan jalu aing teh inget ke Neng Dewi Neng Dewi jalu udang jeleun wae beungeut teh jalu tong nurutan urang mane mah jalu heuh nasib ka kieu-kieu teuing ayeuna mah mane gara ngampi ada cicing dina kurung heuh aduh cing mane dia cing betahnya doakeun urangnya nu payu ka Neng Dewi urang teh kumaha udah kabung bulangan wae ieu teh banyak cing sehatnya jalu si Neng Dewi itu wah ngimpi orang gitu bener Neng Dewi eta mah Boy ka dieu. Boy ka dieu. Boy. Dewi itu wah ngimpi itu wah bener yang lah tuh asa ngimpi ngageroan ka urang gitu wah sabarkeun ieu mah ieu Neng Dewi Abi kangen pisan ka Dewi. Kangen pisan. Aduh. Ai Kang Boy minta sepan pisan ulah kitu ka awewe teh. Nah aja si Juba edah euy. Tinggalian tadi mah asa si Dewi. Bener aing kacau pikiran ieu mah. Kabung bulangan pisan nyaan aing euy. Kamarana sepi euy. Mak. Kamarana reueuh. Gua ke Sarawak itu. Gua ke Sarawak. Ini kebenaran hati gua nyeri ke hati. Cinta ini kakak ditolak kieu. Padahal kurang ganteng kumaha urang teh atuh. Cek ini urang ganteng. Demi Allah sumpah dek diriungkeun tah. Kunaon mana penting-penting corik. Iya kami nabi teh. Naon? Yang teuingeun. Dengan kunaon? Cinta ditolak udah dilewi. Tolak.
pikir itu mana padahal kurang kumaha ini urang yang urang makasep kita nih Neng Dewi bisa nolak itu cinta padahal sawah-sawah gue debikeun teh kamanehna bisa di bon debikeun motor tiru ge debikeun kurang kumaha gitu kami lebih teh terus kumaha eta teh naon salah deh mun abi bogo si Dewi kesalah jangan kesalah dengan naon manehna bet nolak gitu nambah ditolak ya tadi kurang kumaha abi teh tuh padahal mah sawah lega kebon hektaran bener bisa nolak gitunya sabarnya perih abi mau kamin cerita kemana itu nungguin ya ada uing mah ganteng Kang Amin sabar we sabar padahal kurang kumaha gitu nya sabar lah jadi mana lu cerik sedih kurang ciri hatena sedih orang ngadenge kurang ciri hatena mah Kang Amin ya Kang Amin cerik gitu bukan wajah kelut Kang Amin mah Kang Amin ngadengena sedih asa inget baheula Kang Amin Kang Amin itu pernah juga abi gitu Kang Amin kalau belum cerik kurang sedih nak sedih orang ge balik sih kali itu asal kuat pedegong ya teh kalau belum cerik kurang sedih teh aduh Jeroan Dewi kenapa ayo obrolan Ayo mau. obrolan nih baik kayak gitu cara bicaranya Kang menira ruas. iya si boy kan lebih tolak cina Neng Dewi benar Da kumaha deui atuh, cinta mah bisa dipaksakeun. padahal Neng Dewi amun naik kasih boy mah Neng Dewi senang sia disenangkeun Senang kumaha kitu? si boy mah ya loba hartana marukna Harta. loba hartana bakal kesenangan lah Neng Dewi masuk pikir-pikir deui saur Mang Amin mah tapi eta mah telangkung Neng Dewi tuh tanah anu dilebak oge anu ditongo Anu saha? tukang Haji Asep Ini asal lieur jeung Kang Amin. dan usaha si boy mah tuh nah mendingan oge ka Kang Amin we Ih, no way, hoream teuing. si Neng ngonek gitu sia somong sekali